dina sejak memarkeun mewara ka satuna panggung negeri Bingah amarwata satu suta aduh geus kolot poho bingah amarwata satu eta ilah bingah amarwata sisuta aku tempat di Dharma saja salahnya bingah amarwata suta bingah na kagiri-giri bingah taya papadana alhamdulillah kasumpingan rombongan keluarga besar calon pengantin pemengget anu sumping ti Sukabumi la ilaha illallah di mana aya di mana ieu pajat di mana aing kieu ieu aing teh ngilu rapat jeung panitia teh euy ada yang salah panggung ieu teh ti Sukabumi sanes pengantin pemenggetna lan gimana malingping aduh buah salah panggung tapi dah geus kagok geus ngarajah ti mimitikeun bae oh keluarga besar ti Malingping alhamdulillah haturan ulujeng sumping oge haturan ulujeng tepang kanggo ka urang Cijeler sadayana aduh alhamdulillah aki teh ieu teh di Cijeler lin itu salah deui aki kalau setuju ieu teh di mana ieu di Bekasi Timur aduh alhamdulillah beuki ngaco nayaga aduh Gusti alhamdulillah orang Comendra Dararamang sadayana kulan aduh alhamdulillah ari uang kumasa walerna meujeuh we aya yang manteu esuk alhamdulillah lain barudak kumaha uak teh ngarasa bingah bingahna naon tuh si Kasep anu dipayun teh nyatana rerencangan uak ke SMP eta teh nah atuh jauh kitu bener ari uak mah geus kolot ti keur SMP keneh keur kagiwari jadi geus aki-aki curiga SMP na 15 tahun geus kolot alhamdulillah Kang Deni nyatana rencangan uak alhamdulillah ngiring bingahnya terhila pilujeng sumping oke terhila panginten ieu calon panganten istri teh kaniana eta teh camper nikah incu aki nah kayu rencangan ka dia incu ari lakina rencangan ari incu na moa aki-aki Gusti nu agung lain asa karareung ai sorangan mah baceprot teh nya biar teh kan ieu teh jeung si Semeb jeung si Nini aduh Nini Juli kan biar teh kan teh aduh tapi da can datang keneh wae ampun Gusti Agung urang telepon hareupeun Bapak Jahat heula Bapak Hajat eta curiga Nini nyangsang di pasar Comendra nyangsang di pasar Comendra jeung teh titah meuli nasi goreng jam 12 penting aduh teh keur mamangku budak urang telepon hareupeun Bapak Jahat Bapak Hajat
Belum. Ada jauh nih, atau jauh bahaya tak gua. Sedang lagi Pan era. main atuh. Musuh itu salam heula. Oh, salam heula. Oh, siap. Sok salam heula ka Bapak Haji. Assalamualaikum Pak Hajat, kumaha damang sadana. Alhamdulillah Ibu Hajat. Aduh, iya segera kada kodok pamit teu mah. Nah ini acan ngartieun kali. Sekali dina. Sok telepon. Pamit aya wios sami-sami jarum coklat. Baik udah jarum coklat tapi dah can aya can nyambung deh. Ke. Aduh, tuh udah tuh lari tuh. Geus asak alhamdulillah we. Dipeuyeum asak. Tapi kayaknya namanya Pak Hajat mual ibu unggul. Alah, ibu bisa, mak. Geus nyambung can lapor ka ieu teh. Alhamdulillah lumayan di Kalungan koleas we gitu. Alah, alhamdulillah. Apa nasa oge ke beureum. Dalam sugan asak, tapi aya nu asakan. Aya nu asakan wan syukur. Tah sugan nyambung. Halo, Bebek. Beb. Dasar laki-laki teh di mana? Aduh. Iya, nih ya. Ini bulu ka dieu ka harapan Masjid Comendra ieu deh. Di harapan desa situ Mekah. Tapi sekarang kecil bagaikan asam Semaremesem Gusti Agung. Aki, nah maneh di Kalungan nu kitu di mana? Itu tinggali matak maneh tetep sok kaberangan ngerakeun aya udangna isu keneh mah rezeki teh pasti we aya. Lain kaberangan. Tadi jauh teuing di Cisitu. Pada bejaan ku aki di Malingping aing teh asup we ka Malingping. Abang teh usah saha geus ararimit. Iye. Ayeuna ka Bapak Hajat tos. Aki. Geus tingali silaturahmi. Cek ninian tapi nini mah silaturahmi bari kaul. Nyanyi lagu favorit nini. Favorit. Ibu Hajat anu sayang. Gura-gura Bapak Hajat anu sayang. Pakowo aya kitu pakowo. Alah, aya. Ibu Hajat anu sayang, Ibu Hajat anu bagus, anu halayang. Kapayuna.
jantan sepuh hidup pengawaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beral anaking haturan wilujeng sumpah.